Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana manga urang lajengkeun ieu dongeng tepung tilu jawara karya Yayat Ruhyat anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Manga ulang lajengkeun dina bagian anu kasalapan. Mangga wilujeng ngadangkeun. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana dina peuting eta sakabeh warga eueuh anu sarare da bisira para rampok daratang deui cenah ari sitergos hideung padanahan teu meunang wakabalik. Pak Soma bapana mawar teu kendat-kendat nganuhunkeun ka eta satria anu geus nyalametkeun budakna. Dalah Pak Soma jeung warga Meredih sangkan sitergos hideung tetep pergenep cicing jadi wargana. Cik Raden, Bapak jeung warga di dieu Meredih kumaha mun Raden tetep pergenep jadi warga di dieu? Ulah nyebut Raden ka kuring mah sabab kuring mah lain menak pokna bari regot nginum. Aya rasa anu ngaguruh dina dada mawar, rasa kataji jeung simpati ka satria anu geus nulungan manehna. Nyati harita mawar teu daek jauh ninggalkeun eta satria, sakapeung manehna neuteup anteb ka eta satria anu tutup ku tergos. Akang pok mawar nyarita laras saurpun bapa upami teu kaabotan mah ulah ka mana-mana deui tos tetep pergenep janten warga di dieu. Reug-reug panginten sadayana anu aya di ieu lembur sing hawates ka warga tesirikna unggal usik dia dongkapan rampok sareng begal ngajarah raja kaya nyawa oge teu sakedik wanoja anu dicarandak kaleuweung. Sitergos hideung ngahulang sajongjeunan manehna surti kana naon anu geus dikedalkeun ku mawar tadi. Dina jero hatena manehna ngarasa yakin lamun eta wanoja geus neundeun harepan ka manehna. Dalah manehna oge sarua resep jeung aya rasa nyaah ka mawar. Lang sing tergos hideung ngahulang, "Nyai," ceuk sitergos hideung, "akang lain rek nolak kana kahayang Nyai oge apa, tapi akang teh masih keneh aya anu keur dipaluruh. Insyaallah lamun tos rengse akang pasti nepungan deui ke Nyai sareng apa." Ngadenge jawaban kitu sitergos hideung, ngadenge ngajawaban kitu ti sitergos hideung mawar teu lemek teu nyarek paromana murung. Pok eta satria ngomong deui, "Ulah salempang Nyai." Cenah bari neuteup beungeut mawar, "Akang pasti balik deui nepungan Nyai jeung apa ka dieu. Nyai sing percaya ka akang." Kitu saur sitergos hideung. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana cak dugi ka dieu bagian anu ka salapan. Mangga diantos di bagian anu ka-10na. Hatur nuhun palawargi, mangga wilujeng kantun kasadayana permios.